boga anggahan hayang ngabung enolongan rek dijieun talaga paragil ya. Manehna nyieun sayembara. Sing salajaman bisa ngabung enolongan baris diberi pangkat unggul. Nu sanggup kan saurang. Nyeta kieu mengas kepala tunggu yang jembar kana. Kieu mengas geuwina teh di beurang kapeti lantaran sok dibantuan balat sieunan. Di jero makhluk sabulan pagawean geus sampean. Sakali mangsa kieu mengas keur digawe lebeger aya orang kacida gedena. Kieu mengas ngagebeg bari gancang ngambetkeun berongna. Klik eta oray kadek eta oray jadi dua pai harita eta. Di harita bentukan teh urut deui. Kieu mengas bingung teu manggi tungtuan tenang manehna eta bantuan cenah. Mata oge masa-masa gagah dijelema teh. Cepat cenah. Anjeun peranganan satu henteu. Kieu mengas ngahulung pok atuh nyarita. Rumah sakakam, kuring pernah rasa nanda seorang hidup. Bisa yang apal, emak orang hidup, payah nanda silman. Tak, ayeuna anak menurut malas patut anjeun. Mun paguana anjeun yang sepet datangan kana gara-gara silman. Nyata mikir panjang, yang mengas langsung ke tempat nanda silman orang. Barang sampai ke tempat, gebek yang mengas ngabubuk ningali muka awakna sagiri gunung. Rek naon anjeun sumping kamu nih? Anjeun geus nanda saraja kamu. Hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati. Kelana sakadang tak tong kalulusan tong rasa mudah-mudahan sakahayang andika. Cek ya Mas. Saya tuh hari itu mah anjeun gede jadi raja kaula. Nya geus kitu mah kieu Mas mun minta pituah ibu teh sakan pagaweana gancang dan seki. Nya budak mere pituah dengan hayang beres dulu dibarengan korporat kembar. Eta pituah ditepikeun gawelas ka tuan. Atuh tuan rada bingung. Tapi itu silila tuan arah mah bari pok atuh nyarita. Hai tuan Mas kamu punya perut itu sangat gampang. Asal kamu punya perut tidak selalu Mas besok pagi silakan kembali ke parkiran. Oke. Sing horeng tuan boga dulur boga jeruk bukan demet. Sang geus teu parapehan, dedak sakala eta tempat nuieu cakep. Jadi situ nu endah. Caina mayak paksa dengan endah. Kiwani si kesukaan jadi baju di kandaranya keur nupangan. Sang kakang sok aya kawenehan ningali dua bareng alit-alitan di cenahna. Eta teh orang kembar nu dibarapekeun teh aya. Hatur nuhun